saku hiji deh nu itu teh ka mana ke mama ieu geuningannya jangan teh eueuh bel ka mana aya liputkeun ieu mah saku teh ada 17-an Agustus imara ramean deui ek ngiluan lomba teh resep jeung ibu-ibu saya ngelomba ieu lomba balap karung mesusuna uncak-uncak jeung kamarana denya parana sia teh harepi kamana nya sapu hiji deui si ulang gitu fotokopi KTP kakak udah KTP udah surat izin orang tua juga udah. Mudah-mudahan hari ini rezekinya ya, semoga aja hari ini dapat kerjaan ya Allah, amin. Udah kalau gitu Empit mau siap-siap dulu ya, ambil dulu tasnya dulu. Diculi herang panon itu ngalewat hiji acan ayatnya hiji kita awewe ngalewat ngajak ngalamin sahanya ya aneh aku HP pareum oh kita hiji acan awewe ngalewat ajak malam mingguan kemana gara-gara ring sekedeng deui juragan angin gede ka warung si Markona asugan nanganjang info Agustusan ke kumaha ya lomba teu aduh di naon kieu teh nyebat dari ni istana bade ka mana ini gaya nyebat idah hoyong atuh nyebat ieu bade atuh dek jadi idah mah ada nyebat eta nyebat naon entah nyebat ieu beneran nyebat naon entah ada idah mah nyebat naon entah ada dek nyebat naon ada idah mah naon gerakku nyebat kulit mah rupa-rupa awake aduh handphone lagi lupa ya Allah. Semoga aja hari ini dapat kerjaan ya. Semoga rezekinya ya Allah. Enak banget. Barete harap suana we info ke 17 Agustusan teh heunya ka 17 Agustusan udah gak sabar dengan 17 Agustusan yes kan gerak minum beres tadi teh minuman terus ieu kita apa minuman itu di penyot oke kena raung ya teh terus cicing teu katempona ya Allah teman terus di mana mesti mah karena sedih mah oge aku masalah aku batur ngobrol ya ini kan 17 Agustus ngiluan lomba naon mana tidak merek ngiluan ya kerupuk mang kerupuk karawar balap kerupuk barunan setelah makan dadahareun we mana kemarin keluan kaleci kaleci nggak usah pakai kaleci ayah bak lereng mak lereng ku aing mah orang daftarkeun nya ka panitia maneh ibu-ibu di dieu teh sawe heuh sia teh Sasha ku aing mah daftarkeun ka panitia geus ngiluan lomba karung geus arana teh yuk aing jaburu bae da bener bae neukkeun bapak-bapak itu mana wadi karungan asli mana we nu pada ngomong ka urang segala sih dan kitu wae urang teh lain apa samane geus pun can hutang
geus atuh maranan ECT. Tadi cuma yang ada yang siaran itu kabayar sesuai pokoknya itu Wah. tujuan Anjir ngerakeun. Nyerakeun ngomong sama oh itu tungguan ya kan pakai bapaknya ngesahan emang ya tuh di tungguan tapi berang Yang kete urang nu ka ieu atuh urang nu aya we sawareh ewang dengan ngomong ke Korea. baru warga di Sirami kok ditungguan banget ya Terus eta kaharepna kumaha urang teh? hari memang Eta rek dituluykeun deui mah eta bang ilmu. Ya Allah, capek banget ya udah cari kerja kemana-mana. Semoga aja di salah satu perusahaan ada yang nerima. Ternyata capek juga ya. Kemet, Kemet, lagi ngapain di sini? Aku naon? Lagi cari mana? Gimana? Ini biasa itu ngalamar, ayo nama teh. Ngalamar ka ditu ka dieu, ih da si bibi wae, teh butuh biaya. Oh, dapat. Nah, dapat mah nanti teman mudah-mudahan terus ngalamar ka ditu ka dieu. Sa Kemet lagi naon di dieu? Nu cari kita menuju milarian Suganu ya. Tuh menang jodoh akemet teh. Mang jodoh. Heeh. Mungkin juga nyalira atuh. Hah? Ini apa maksudnya? Nya iya badet. Bisi we kitu neng. Buat empit. Iya buat pit mah Terima nya. kasih banyak ya Allah. Empit di salting. Iya neng mah. Terus itu gimana ini empit teh? Butuh biaya banget nih buat sehari-hari gitu, buat makan juga susah. Emang berapa? Ya kalau biaya mah maksudnya nggak bisa di ini ya, maksudnya nggak bisa digambarin soalnya kan empit juga bentar lagi juga mau kelulusan gitu 2 mingguan lagi, jadi makanya kita harus kerja keras gitu. Ayo tuh orang tuh ngobrol di sana yuk di saung. Gak bakal apa-apa gitu. Ya moal tuh neng. Bisa. Moal ayo. Udah neng mah. Kita neng kayu. Eta teh si Akeme jeung si Eneng. Astagfirullahaladzim, eta si Eneng. Ya Allah. Eta budaknya kudu di warahan mah nya jeung si Akemet. Geus nyos Akemet teh eta teh mantan salaki saha. Bejakeun ka warga si Markona ieu mah. Kita dibere nyawa ku si Markona. Astagfirullah. Ini panas ya Allah. Jaban ningali si Eneng Fitri ya Allah kalakuan eta budak ngora. Kumaha nu jadi bibina ya Allah ngawarahna. Asa teu nyangka ya Allah si Eneng. Ternyata kitu meureunnya di tukang si Eneng ih. Ngalaki komo jeung mantan salaki si Ici ya Allah. Markona aduh nang si aya capek pisan. Naon? Astagfirullah teu nyangka pisan ya Nyangka Allah. kunaon deui? saya naon Kunaon? Tadi abi nempos si ieu saha si Leng eta anak ya si eta na Bu RW Neng Fitri Heeh, cumpit naon? jeung si Kemet ya Allah. Aslina? Demi Allah manehna keur Astagfirullah. Mainnya. sok tempo ka ditu ya Allah abi ge reuas sugan teh naon eta teh. Heeh, engke.
Sugan abi teh naon eta we? Urang tingali. Nya sanes eta abi ge tinggal geus di pasar langsung. Lain gitu abong kena si kemet geus duda gitu maksudna teh. Nya teh abi Si kemet mah ateur lah. nya teh teu apa gitu. Terus lila berenah. Betul ada ikon. Si fitnah teh kudarekan Bejaan kumaneh Markona maneh kan di dieu gedug nu kolot nanya ai barudak ngorama masih kena ieu. Masalahna nasi teh geulis atuh ora kene. Tapi eta apalnya ai jodoh mah nya. Ketangnya iya dah. Cuman orang makan ngawanti-wanti daripada diomong ku warga gitu. Heeh, bisi paru bupan si ewe. Ya ba nu di mana bisi salata. Kita ngomong masih RW senang ke edek hadiah Tuh sia mantau si ewe. Heeh, eta kabaran bisi nempo pas RW hadi si Fitri. Oh, hai mana. Sesulung Ini aya wae. Si Fitri kudu dibeyaan. Terus sabur tampoh lah gara orang di dia. Astagfirullah, sabur. Orang wangi lu nih sih. Mual capek orang Ini sih, sih. Terus di sama rumah. tadi tuh. Kewe Aya wae. bang bisi terpercaya sok tempo. Wah benar gitu. Si Fitri anu diomongkeun si Meureun wae cobaan wae urang ieu. Urang kontrol ka ditu. kan benar cenah si Fitri jeung si Kamel sia. Mana? Itu seuleuh itu anjing. Itu bener. Kan benar nya omongan si Ningsih teh. Bener anjing. Coba HP ya orang video. Bawa video bawa HP mah. Ini penting banget saya sarak saya. Singkap aja. Benernya Bener Bejaan. Si Fitri dadaekan mah. Ini tinggal ke buat apa? Ini Capek banget. Itu ibu pada kumpul pada ngapain ya? Ah kesana dulu deh. bejaan. Eta kamu RW anjir. Waalaikumsalam. Ya Allah, Neng. Terus malah naik pipit. Di mana, Pit? Ngelamar damel gitu. Oh, ngalamar damel. Di mana ada mana? Iya, ngelamar kemana-mana ya sugan ya tumpitnya. Kumaha nih? Terus dapat damel ai kapalin mana? Katarin namanya. Neng belah dia, Yes, caketan. Katarin namanya, katarima nama taacan tubuh. Cuman ya mudah-mudahan ini tidak karena enak. Kita 2 bulan itu lulusan, 2 bulan 2 mingguan deh itu lulusan. Ai pas ini kasih ibu. Entos. Alhamdulillah. Ini ibu mah badan naros ya baik. Ya bahaya tuh, emang badan naros kali ini sok raruas Jadi ini. iman tadi Kuat. kayak hubungannya sama juga si Kem. Si akhirnya Tadi ninggalnya. Hubungan naon kita hubungan naon aja. Kenapa sih kalau sisi ada yang gitu sisi ya? Neng teh ngoras kene gitu mahnya dadaekan. Tadi kan ya ibi kan di pasar. Ninggal Neng jeung akemet keur ditangkep. Aduh ya Allah Neng, punten pisan atuh da ieu makan. Ada ku ibu kita tadi itu yang barulah Nampo sanes gitu ibu tong salah paham kita tadi tos uwi dama teu sengaja lihat si Akemet ya ku si Akemet tadi gerawan kita kita nyamperkeun we nya beureun aya sedikit kayak meureun ngusap karunya sanes kayak perasaan gitu itu kemana wae atuh da gitu. Lain bisi Bisi nya. Jadi memagahan urang-urang mainnya. Nya tuh aya lagi mungkin dia tuh udah meureun mikir ada si Akemet kan anyaraan kok mau jadi mangga golis udah tidak gitu Ayo si kemet mah coba itu pendek nih. Tidak teh loba biaya teh
Kecil ini nuju anak kanggo ieu Saya ngomong ya mengenai kebutuhan naon mas gandenya Kurang bisa ngebantuan gitu. nah tuh ngomong kasih we atuh antos eta ge empit oge bulan terus ngomong si bibi teh Bahasana. butuh biaya kitu-kitu kan anggar atuh kecil mun telepon di pasien ku si bibi dan teu sepenuhna kabiayaan oh kewan ieu geus si sarwet aku bang benten deui Sabarnya. Tahu nangis benten deui bi aya tapi ai dahar-dahar banget pek we kadi Di mana, baik di mana coba ieu sok nyesa ibu mana naon ge lebah kayaknya sorangan di imah da si Yuna mah geus eueuh jeung kalakina. beas baik handal makan ieu belah RR kalau empit mah ternyata warga-warga tapi meninggal Nyai bigeda. nah itu banyak aina terus terang aina fitrinya aya pangabutuh di sanatnya kemet dengan pangabutuh itu di besi mental dan ngomong itu ini pasti malir gitu Nya negatif gitu. terus ya empit mah tadi mah teu sengaja yang ayu disebut sengaja mah gitu nya ayu percaya wali gitu memang mengharapkan Ya dia yakin dia nama mudah gitunya. Karek teh geulis gitu. Di RW datang teh kumaha nang geus kasemprot si RW. Sekalian ini kamu cerik naik. Kamu cerik naik. Sabar sabar sabar. Geus ih. Sabar naik. Geus ih. Sabar lebih. Ngomong wae ka Ida ka saha. Oh, bantuan teh istri. Ngomong wae ka Ida ka saha. Dibantu aya mah.